Mana jelema teh hese di keterangan teh. Tah ning rumah teh. Aya naon? Ari bapak teh di mana? Tah teh tongo. Aya naon gitu? Itu Mang Lopez keur gawe hayang dipangselangankeun. Hah? Pangselangan ke kumaha maksudna ieu teh? Teuing da tadi Mang Lopez ngomong ka ieu hayang dipangselangankeun gawe. Terus di mana? Mang Lopesna gawena? Tah di kebon. Oh, hek. Lopesna gawe yang diselangan. Ah, bodoh teh ini. Mana si saat kita ya teh kita nyelangan gawe teh salila orang aya perlu ya teh. Di mana gawena itu? Apa sih? Oh, gini. Oh, itu gini. Parupa pisan itu lah. Parupa pisan lah tergadang yang diselangan gitu. Ah, pelan-pelan teh. Neki non maksud beung aing diselangan keur gadag ieu ge. Teuing nanti tasi iya. Mana cenah keur gawe yang diselangan? Wah, mah balik ieu mah maneh mah Ki. Kuda si iya ieu mah Ki ka dieu Ki. Menjelaskeun. Oh, si bapak teh di ditu geuning. Ai maneh Ki, maksud si iya ngarti teu? Ngarti, engem mata ka dieu ge moal selang ge, ngarti. Tah, iya datang. Naon ieu teh? Tah, iya si Saki ke kamera selang ka urang ieu teh kumaha itu kolot maneh teh? Urang mah pan kita nyelangan gawe, urang nek aya perlu ke kamera selang ka urang. Pancik iya tadi. Si Lopez hayang diselangan, keur gawe teh. Kah ku bapak teh diselangan. Nah jadi ka bapak ngadat ya teh. Si bapak bener-bener terpaham. Mang Lopez mah lain kitu maksudna. Terus maksudnya kumaha atuh pes, urang mau selang ge. Kieu Ki, maksud urang mah neta si iya teh ka bapa maneh pangnyelanganeun heula urang gawe. Urang nek aya perlu. Kitu maksud urang mah lain maneh nyelangan beuheung urang. Tah gitu Pak, maksudna Mang Lopez teh pangagantiankeun heula gawe, Mang Lopez teh aya perlu. Oh. Tah Ki, maksud anak maneh teh kitu Ki. Kita nyelangan urang gawe, lain maneh nyelangan beuheung urang. Tah, enu mah ah. Selangna ke maneh ah. Terus geus kieu sa anu salah ya? Ya bapak anu teu ngarti. Heeh, meureunnya. Dari teh titah nyelangan gawe meureunnan lain titah moal selang. Aing nu bodoh berarti nya lelet oplak.